Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha daramang dulur. Alhamdulillah hari sarehat mah syukur. Ayo urang jalan-jalan ya di kampung, di Pilemburan di sisi sawah. Betah geura. Bari ninggalin nu endah-endah. Ayo sor. Pantes nate bari ngadaweungnya di sisi saung, di sisi sawah. Bari nyuci kopi belum sampe, aya ku tagap nikmatna luar biasa. Ieu we PNDHT mah teu kedah mahal-mahal, gratis di luhur gunung, sisi lamping aya saung nu geulis nenglak hiji-hijina. Bari ngararaoskeun hiliwirna angin, lah ningali tetangkalan nu hejo ngemplo, betah bari teu barudak di Jalarajan. Sok geura ngadaweung nya di saung yang hareup gitu. Hareupeun sawah, alah tukangeun gunung, alah nikmatna luar biasa. Subhanallah, ya tanah meni subur, sawahna meni hararejo ngemploh, meni lega, gunungna masih hararejo, tatangkalan masih komplit. Kebetulan di depan ada yang sedang menabur apa itu namanya, ngagemuk. Nah, sok pabaliut ya
tina bahasa Sunda karena bahasa Indonesia teh lah. Lah aya saung. Masya Allah. Tingali lur. Mani aya ku betah kieu tingalinya bari ngopi, bari melem sampe tingali tuh. Aya gedang, aya cau, aya roai. Ya Allah. Saung di si sawah aya ku betah pisannya. Oh nuju ngagemuk gitu. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan wahai manusia? Gemuknya Bapak Tani. Iya tangkal cau. Cauna geus kolot. Aduh ya kuseng mah panasnya. Biasa nage di luhur mah ku eurih atau ku dahon. Gitu tah ieu mah kuseng. Waduh. Tercipta panasnya. Jajan beres mak.